Ulah ngeunah-ngeunah barang dahar di saat batur teu dahar. Ulah ngeunah-ngeunah urang geuning ku pake sedengkeun batur teu make. Ulah paalus-alus imah di saat batur teu boga imah. Ulah nemongkeun duit ka jelema nu teu boga. Asa teu percaya. Karek salaki ka jihad ge. Gebrig-gebrig. Hese nembus kayakinan nepi ka dinya. Matak Siratal mustaqim engke mah keun we da Allah urusanana ieu we di alam dunia. Jadi jalan anu lempeng teh jalan jalma-jalma nu dibere kanikmatan. Jalan nabi, jalan para suhada, jalan jalma-jalma anu sarol. Tuturkeun ku ibu eta kakara disebut Siratal mustaqim.